Sudah kita masih bisa ku aing. Batu-batu menang kotak aing. 52.000. Ayan. Yuk, jangan beres-beres kacang yuk lah. Isuk. Nyonyo kacang. Ma Eme, Ma Ija, Ma Etet. Oh, mana si Etet meureun? Ma Iti. Set, teuing loba dieu. Menang sembako. Cih. Mana si Jonong mah eueuh. Waduh, kecelakaan aing mun jelema eta teu meunang ieu. Ulah-ulah menang sembako. Teu kacatet ge ngadat. Aing kudu ka RT heula ieu. Pilihan bibit kacang nih loba anu kararences. Kos beungeutna si Jepri wae kararences. Aja ieu ka si Jepri. Batur tuh menang bantuan enak teh malah rangkatnya nyarokot bantuan kurang menang teh nya can anu ngabejaan ka ieu mah biasana menang bantuan besok anu ngabejaan urang can anu ngabejaan buat teu menang tapi mal tahun teu menang wae pan aing sarana bahenol nerkom kieu bantuan teu menang kirana teu menang mah tempokeun ku aing RT Sedeng beak teh ku aing. Tah, sarwana jeung si Jepri ya biasa nama orang kepercayaan teh si Jepri dah RT Sedeng sana. Jepri can liwat iya. Ai tetangga nama duluna barunang kira ku aing teu meunang. Da mena nyahuan aing randa kahot geus baraha 10 tahun aing hirup karandaan. Da unggal kawin salaki modar. Pas salaki kawin salaki aing modar. Lolobana lemah jantung da bacot aing mah kos buludu. Kalau lemah jantung mah lodar. Kembungan ka aing, bacot aing geus buludug manjarna. Mana si Jepri? Yang si Iyang batur marareunang di pot. Pot marareut, Cok. Teh. Cekot bantuan. Goblok tadi dibalas. Aing minta duit meureun. Kayak sugan kada si Jepri liwat Duh, aing ngarep. Tah. Dan sinong Yang kadieu. Naon? Aing nungguan sia tadi. Ya, itu ibu-ibu menipoton ngaralet ikan bantuan aing gede. Justru aing ari ngamukeun si Jepri. Arek naon? Si Jepri geus ngadata. Terus? Kakak di carokotan, Aisyah di teu. Tah, stangkurak si Jepri mah bang barongan eta mah ka aing sok sentimental. Wah, aing meunang nong, makanya aing setir rek nyokot. Aing ngamukeun heula si Jepri. Kacang aing, kan keur bae kacang Oh, panjang. bisa bawa kacang. Heeh. Sia teu meunang bener. Teu. Oh, sia sipan randa geus lila. Heeh, puguhan ieu meni bara laki ieu deui lah. Yo, nong. Naon? Engke tanya ka si Jepri beusing ku si Jepri. Sia meunang teh, Yong. Justru aing rek nanyakeun aing geus Ya, bebatakan. aing mah tara-tara ka sia lamun si Jepri tah ka imah ku si Jenong kitu. Ngamuk kitu ku aing lamun ayeuna bantuan aing teu meunang eta RT Sedeng. Pegat teh beheugna ku aing. Berarti udah kali eueuh. Eueuh. Wah, sia mah meunang. Heeh, coba coba berapa, Bro? Tangan si Jepri, tangan. Aing ka ditu Aing baik kena deui. kacang aing eta kacang panjang bibit. Oh, ya sia gua kacangna buruk lah. Heeh. Gitu ah. Tuh nong, ini nong. Buru-buru. Ku aing lamun aing teu meunang. Tah. Si Jepri jeung RT Sedeng tong harap eta beuheung nyambung deui di jeung huluna ku aing. Teu nyaho meureun aing anak jawara aing. Teh, aing teh anak jawara ieu teh. Ini jabaning panas kieu deui. Aing mah kajeti ngalawan jelema limaan daripada ngalawan si Jenong hiji ripuh. Aing mah RT sih, aduh. Bisa eueuh kieu. Jep, siap on. Naon sih? Si Nong dicatet deh. Pugu aing keur mikir ieu manehna eueuh Udah RT. tekan ambrok ka aing ambekan. Tuh, Wah, aing lamun ambrok jeung Jepri. Bejaan sia yong kali itu cenah. Tuh, kuno nyalakeun aing wae sih. Aing se kuliah teh sabaraha ieu. Ya si pandita ku RT, kunaon lain diasupkeun si Nong. Teh hidangnya aing kumaha RT catatan naga RT nu nyatet. Berarti aing mending kasih Nong heula apa ka RT heula yeuh? Bereskeun. Aing bingung. Cek aing mending ka RT heula. Ya, aing duit geus beak duit kuliah. Eta. Sia mah. Ya tadinya si eueuh ku di tangan eueuh wae itu dia. Aing mah kopona bereskeun heula aing mung ambrok jeung si Nong ayeuna samemecan aya daftaran di dieu. Cih,
Iya jatana geus mahi. Lamun ditambah senong jadi leuwih meureun. Ka aing domelan RT. Si nyosran eta RT sedeng. Nya ini mending ke RT heula daripada urang sini sorangan Cinong mun geus ngambek. Kamar ge tai beak di hakanan. Oh, itulah RT lah. Oh, betul ke? Isuk hudang sare nyonyo hayam. Tuh hayam aing kamarangan ya. Wah, buah-buah ku biul ya. Iya. Wah, Jep, mana Jep? Aya naon. Iya. Oh, orangnya sudah di data KB ya, poin KB-nya. Heeh. Ini. Ingaran sih, emang, Kan ieu mah khusus nini. Tidak kok kan sinong marandang bengsrat, randang ngora. Saya tambura ya teh. Saya malah mun misalnya eta jeneng mati dibere. Saya angkat tangan ya. Kasih nyalahkeunnya ka urang. si Nonga mau ngerti. Mau ngerti. Ieu warga hiji teh hese diatur pisan. Pan ieu mah jatana nini. Dan bisa dangdanan atuh si manehna siga nini ambe datang ka desa. Aing disalahkeun ku lurah. Kan di nu KTP meureun kanyahoan. Main nama KTP ge teu gablek si Jenong atuh udah bingung. Digadekeun. Heeh. Aduh, aing kumaha tuh? Cek saya mah teh. Ya, Mending teh. desa sabaraha we. Kieu yo. Ulah gara-gara jelema hiji rusak ngaran RT. Aing mah kapilih deui. Oh. Waduh, Oh, salah aja mah eta mun geus bacota kemana-mana. Aing goreng kena. buset tinggalin goreng ini hancur. Aing tadi kan kieu cantik ngaran si Jenong. Amplok jeung si Iyong bener cenah ngacacang tadi amplok jeung manehna. Ada teh. Omongan atuh sia itu jangan nini sama pan randa bahenol. Teu mah ngarti. Buset mah ngarti mana mah. Geus mendingan bere wae geus Tengah labok bangku sekolah sih jelema teh mah nya. Urang kan warga teh beda-beda SDM na anu ngarti anu henteu. Aing di wah. Kudu rata babagi mah. Aing kira-kira kitu mah aing erek nyala jadi RT lah, ek nyalon lurah weh. Tuh komo jadi RTG sieun. Oh gitu. Ya heuh komo jadi lurah lebih berat deui. Aduh, Aing di kampung masyarakat. buset teh. Ulah tuh. Terus aing kumaha ayeuna ya? Justru warga mah lamun bantuan rata da mau anu ngambek teh. Cuman kan imah si Jinong emang lain hakna. Da ngora kene. Aing kudu ngajual hayam di wae jeung mersi nong di wae ya. Nah wayahna ada pamimpin mah. Aing nombok wae. Geus beres si nong mah paur tuh ayeuna ge buset teh. Ngamuk, Ngamuk. Yang sayu lah. Cek mana Sampurkeun. wae kentang imah aing amburadul nya cenah tuh. Tuh, ke aing di wae anu ngadang-danang. Heeh. Aduh, ampun. Geus hayu anu mah Aing Jinong. itu mah kenteng, Iya. tai sok acak-acak mana. Oke mah cong borogo di sukuna tuh udah di kebun lah. Ye nyahayu kan gitu-gitu ya warga urang. Aing. Itu Ada iuran makan mere non ge. para lek mah nyampe meureun. Sampai meureun ke Ya. kantong. Aing mah kieu we. Yong, si atuh jaga nini bisa kana labur. Si Jepri jeung aing ka ditu kasih nong. Ulah RT we jeung si Yong tah. Makana ka aing. Nyerangna. Heeh. Si geus jaga nini, Yong jeung aing ka ditu. Ya, ya. Moal naon eta ka aing. Ya geus bobodokeun nong sia mah geus ditulis ku aing si Jepri poho nulisna RT Hampura geus RT ngelehan minta Hampura. Heeh. Wajar RT minta Hampura mah ke masyarakat. Yang geus atuh. Ulah sok ego da. Moal aing moal ego. Aing mah RT terbaik. Yuk. Bodona geus di Dicatet. Gitu, Heeh. Si ente nu ngomong Yong nya. RT mereka. Siapa ari ngomong jadi pendamping RT wae, ari gaji hayang sarua wae. Teh sok teu ngartikeun aing ngelawan mainna taluk aing teh. Ku aing tempokeun ku aing. RT sereng ku ka dieu tong salahkeun aing tong sebut ngaran aing Cijenong. Ulah sok ku aing kentengan di hakanan ku aing. Di hakanan. Cenah. Ku aing tempokeun ku aing di dungkaran ku aing tembok-tembokna oge ge. Teu nyaho meureun. Aing di dieu saha. Ulah oge eleh ku aing mah komo cetek. Sereng gitu mah. Ku aing pokeun ku aing teu meunang. Datang ka dieu, pulas teh ku aing, pokeun ku aing. Duh aing aya wae warga teh kiki amat. Ya teh. Aing sebenarnya mah rugi. Geus beak duitna ku si Jepri. Henteu bagi dua. Nya henteu aing teh nyaho si nong nanyakeun. Makan nanyakeun ka si Jepri. Geus, RT ngajual hayam heula ku aing dibere. Aing yang penting si nong beres ya daripada datang ke imah aing ngacak-ngacak imah aing. Nununa mah aing ke aing. Capena hungkul Kedah. Jepri. Sia kade lamun si nong udah lumpat sia aing ke direjeng ku manehna. Geus duana urang lumpat kabeh we geus. Tuh aya. Hah? Ah, ieu datang ieu. RT sereng. Eta mah maksudna teh buat atur marareunang, bantuan.
aing mah di tahun irah ge aing mah tara meunang. Sia nyaho teh teh? Ieu randa. Nong, iya Randa mah. abadi. Nong, iya Teu mah. karunya. Yang ini nong, lain yang randa. Mana? Ini jeung ini. Nya, iya mah pernah randa geulis nya. Ayeuna mah hayang aman teh RT jabatan di dinya. Nya aing mah kudu kapilih terus atuh RT abadi. Ya, eta RT. Ayeuna mah kieu. Batur menang baraha duit bantuan. Urang nanya, "Yong, batur menang baraha duit?" 50.000 nya Yong nya. 50.000 nya. Batul mana nangis sakit. Coba masuk ka waduh wae Yong ah. 50.000. Ayeuna mah kieu we. Ete ngaluarkeun duit ke wayahna ke urang. Cih, aing radang Aya kamu nya terserah. Di dinya hayang aman teh jabatan apa yang lengser ayeuna keneh. Apa yang riweuh ieu masyarakat kosi mah riweuh. aing Dipecat jadi masyarakat embung. Ceh, aing mah dipecat di dieu loba keneh. Mana? Aing mah arah Kebon. aya di kebon. Aing mah jeung cucurut, jeung bakong buduk. Aing mah jeung cacing. Bisa berarti. Ayo, arek kumaha ayeuna hayangna? tapi Hayang manjang, hah? Apa kumaha Yo ayeuna? kena dosa tete. Ampura minta RT nya Ampura. Hampura geus sabagu hampura RT di urang. Nya, tapi tong ngamuk-ngamuk we kayak udah ke imah RT nya. Bere. Udah ke imah RT nya. Moal. Bere tong. Iya. Bere geus da teh lah aing riweuh jeung make teh. Ini duitnya. Sia nyebut riweuh ka aing. Lila, buru. Oh. Cuh. Bujur. 50.000. Batu ke 50.000. Nong batur. Sia mah ngeunaan teh kudu ka desa. Bere lah ke RT. Aing teu meunang coba. Ya. Coba lamun aing meunang mah. Aing mangkat mun ka desa aing bari bersorek bari dandar bari adi lalaki aing. Nong geus kieu. Tamaan mau. Geus kieu nya. Ulah ngamuk we heuh. 2000 dah. 2.000. Aing buat aing. Nah, kitu wae teh saya eta mah ka aing teh sieun. Naon sih yo? Galak. Naon ah? Ek naon? Oh, komen dudik aing ah. Ek naon? Kapan aing kuliah ngana kumaha sih? Ye. Urusanna jeung RT Sedeng. Kan itu minta kuliah. Bener ya. Heeh. Eta mah dibere bener. Moal. Puasa mana mau ku aing. Mau aing mah geus mau minta tulung ka sia aing mah. Nong. Naon? Lu mangkat sia ragap aing.